semua pangabakti Gusti. Diuk jalukan batur-batur. Oke, Bos. Ai siap buuk teh mun jiga hayam pelung. Ngenakeun ieu teh pan gaya mohek. Aduh, Nya, mohek sumuhun. Anak pang. sakiti. Pang naon? Pang goreng patut. Kumasia jalukan batur-batur. Oke, Bos. Hey, my brother everybody. Dah, naon? Come here. Naon kamil? Let's go. Teh nyarana. Kemon. Tengarti. Kemari. Nyao. Kesindang ye. Kadieu. Kadieu. Kadiet. Aisyah naonan. Aduh. Wah, kacau. Kacau naon, jol kacau. Kacau datang sieu mah kacau. Kacau naon. Lain naon aji nyaho budeg ge jelema teh. Aing nyaho budeg ge jelema teh nyaho budeg aing nyaho. Bolot apa? Aing nyaho dina YouTube. Budeg sete budeg, sete aing nyaho budeg. Bolot sete bolot aing nyaho. Ka aing nu lieur nama da aing. Nyaho aing teh. Saha nu maot aji. Kapangi aji kapangi. Nyaho aing saha nu maot. Bapa maneh maot. Innalillahi. Bubaran atuh kututut aji. Nyaho budak tutut aing nyaho lebok kututut ku sia jeung balongna aji. Bina-bina teuing teh budak aing nyaho. Kiranya tempo ku sia tempo kiranya. Kiranya bisa aing menjalkeun bohong. Keur tempo-tempo. Cekat. Yang akan semua pangabaktos Gusti aja tepo. Diterima. Lantuh aja. We bener. Cek aing oge anjing. Budeg anjing budeg, jete budeg. Cocokan ku tutut Celisia. Naonana diterima. Wah, aduh. Budeg, jete budeg. Kita jangan nempok kain, geranya nempok kain, minta tolong kain. Kumaha Gusti diterima ay. Kan? Aduh, nempok kain, geranya nempok geranya tempok gera. Ya. Bener nempok. Ya, cing aing oge aji. Cing aing nya nempok aing nya. Aing mah naon cenah ceuk dunungan teh? Tutut aja tutut. Tutut lebok ku sia tutut. Hakan jeung cangkangna ku sia. Alhamdulillah atuh kitu. Ya anjing alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh marukana diterima. Nuhun da ditampi mah eta nu dipihara. Masya we haji. Insyaallah. Mohon alhamdulillah. Nya, naonna. Insyaallah ki abdi mampir ka bumi salira. Teu ngajak mampir haji, henteu nanjak mampir, henteu teu sudi. Teu hayang aing mah dianyangan ku sia. Alhamdulillah. Insyaallah kejeng pun bojo ka itu aduh anjing. Ngadon ngajak pamajikan ada. Aduh kebayang pamajikan lagi budek aduh. Alah kebayang nu budek jeung budek keur ngobrol aduh. Hayang lalajo aing. Kebayang lamun apelnya. Kumaha Ning jempe we ditanya teh.
Tengah suku teh kutil. Sanes naon kutilan. Aduh. Insyaallah. Keun. Naon oh. Aya we di rompok pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju engkeut-engkeut nuju dagang pun bojo teh. Alitan pun bojo teh dagang seblak. Naon seblak. Dinanyakeun anjing teu. Aya dua. Seblak ceker sareng seblak tulang. Eta teu nanyakeun pamajikan sia. Oh, aya nu lada, aya nu henteu. Parah. Dangge jadi cirian, lamun karetna dua tak eta lada. Lamun kareta hiji tak eta teu lada. Pesanan. Tak upami teu ngangge karet berarti eta teu bangkrut. Teu urusan anjing teu. Teu urusan jeung pamajikan sia aing mah henteu teu nanyakeun. Insyaallah ke dikintunkeun ka bumi anu teu lada insyaallah. Lan oh bade mesen deui. Aduh. Nana. Kayak tuh hiji-hiji abdi riet je. Wajah we aja ga. Aing nu riet Malaysia. Maneh init ka bengkel. Tangan obeng. Obeng teh panasan. Colok ceri sia ku obeng. Insyaallah mudah-mudahan insyaallah janji. Aduh. Semohon da abdi mah alhamdulillah ini teh kieu teh jadi ustad. Alhamdulillah di lemur teh biasa we sok dakwah ka itu jeung ka dieu. Nana dakwah. Henteu teu dagang. Dakwah we nu dagang mah pun bojo we. Biasa gitu dakwah dagang pun bojo benten. Nana oh pun anak mah dua. Hiji lalaki nu kadua awewe. Sajodo pun anak mah. Lan nya sakola atuh. Wajib belajar 8 tahun. Saur Bapak Lurah Banjarharjo oge wajib belajar 12 tahun wajib. Alhamdulillah sakola pun anak. Naonana? Wajib. Sakola teh diwajibkeun nih, meh paralinter, meh ieu nagara teh nyata bakal ngalahirkeun sumber daya manusia anu berkualitas, saranana teh sakola. Ujung tomak nagara teh, tulang tomong nagara teh budak mora. Naonana? Oh, alhamdulillah anu bungsu mah lalaki, anu bungsu anu pangageungna lalaki sakolana teh di PAUD. Ayeuna teh alhamdulillah lalaki lan nu kadua bungsu awewe di SMP sakolana teh sia jabat ti budeg teh gelo dibalik anjing naon dibalik nu kahiji di SMP nu kadua di PAUD seblak. Aduh. Parah. Tenang. Upami bade dipangdakwahkeun mah tenang. Insyaallah upami hajat ya abdi dakwahna. Asa bensinnya abdi mendatang hargakeun. Nya sabab ceuk katerangan oge kitu saha-saha nu naon teh ngajual meulikeun ayat-ayat pangeran neraka jaminanana. Batang abdi mah tarang ngahargakeun. Eta cerek mere 2 juta ditampi insyaallah. Sarua we jeung hargakeun janji. Nya. Ieu mah lamun maneh keur dakwah, aing ngaliwat sia keur dakwah dina panggung, tah sia keur assalamualaikum aing mah dihanap anggung sia dina gaji ku aing. Sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihanap gosrek. Anggung sia dina gaji ku aing. Ah kitu atuh ngadukung. Aduh ngadukung. Aya bahan aing teh besena yeuh. Diuk.
bulan Ustad Ayu kayak. Ustad Ayub gitu kan Menyak itu sorana. Manusia. naon euy Sadar naon teh? Manusia. kareung teuing geleuweung kieu nya eta aing mah teu sieun teu eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh sok tiba baheula nepi ka ayeuna eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig lamun ku beus loba aing mah leuwih ada sieun ku beus daripada sieun ku jurig teu aing mah saeutik teu sieun ku jurig mah teu Manusia. Manusia. Dawalu dia dawalu Wala naon ieu naik naon urang ludo orang diosok ludo aduh di mana-mana ieu ludo aduh ampun ngaracun pisan komo pandayagan ai istirahat lain molor ludo waduh eta mun dapur mah molor Manusia. lah sieun aing teu Singlar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di darat tuna jaya nu cai-caya una sang ratu mut putih pemengan panyemingkem mingkem balalagur jurig di dieu. Kawas jurig di ditu balalagur. Sok mare pulsa. Manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh ya. Lekoh biasana. Ati putih caya erang sabdaning Allah urung tanding damar kurung mancorong kade serange kade ban Manusia. Sima aing sima mau sieun ku aing aing ge sarua sieun ku mau ka kidul aing ka kaler mau ka kulon aing ka wetan mau ka luhur aing ka hanap alhamdulillah teu papange jeung mau salamet we Manusia. yang paling capek nu teu mati dulu Naon? jurigna budeg Kolot jurigna. Kang tulungan mau teh sidawala ini lagu Ciri khas. dalang mana eta we laguna teh Khas eta mah. aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh kangkung eta teh sangu goreng bejakeun ka panitia keur dalang manogna dua nogan wah kacau panitia teh euy Aya ngan dibubukeun. aduh Kang tulungan aha aya anu gegarayaman ini gegarayaman bahasa Indonesia karena debitis dengegelan lebok monyong lebok bagian aing kata tema aya naon ha dengkeun ku sia naon dengkeun naon dengkeun sora naon dengkeun Disada. keurnya ku sia dengkeun
geranya naon ganeng cenah ganeng geranya dengekeun sia sorana sia ganeng geranya dengekeun sia belah mana stop ya tenang lah kata jeung sia ganeng goblok ongko yang ada sora dengekeun sia sia mongko yang ada sora tapi sia ganeng itu nah goblok sih teh sia teh itu nu ganeng teh aing maneh oh sia gua ngongko ini ngikeun ya weh dipacok coy sira naon teuing ini ngikeun manusia sadanaon eta dengekeun ku sia sadanaon eta cenah setuh gemeter di bau sadanaon wah manusia nu kitu wae teh apa naon eta teh gajah rek ngenog si goblok gajah ngenog sagede kumaha nogna aya aduh naon ari aka sia goblok kakara seumur-umur sia nyari make jeung gajah ngenog kabayang nogna teh segede nog puyuh atuh pejet goblok aduh naon ari aka ganeng goblok sia kabayang ai gajah 2 tahun ai nog leutik aduh sia goblok jeung gajah ngenog teh aduh kabayang aya gajah ngelek boboko rek nyileung aduh ku jempolna kitu cukup goblok naon aya gajah kongkorongok aduh hayam belegug pandiganti ku gajah sia teh alah aya gajah kate aya gajah pelung aduh gajah pelung mapan biasana ayam pelung lamun rek kontes dibere belut ieu mah dibere orai orangna teh anakona di gede aya gajah ketawa goblok sia teh hayam sia teh pandiganti ku gajah goblok sia teh aya bubur gajah si goblok aduh nggak sia teh aduh alah anu ieu mah anu halus mah aya bakakak gajah anjing aduh bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana goblok sia ngadangkakeunana teh ku doser ngadangkakeun mah nyolokna kunaon goblok ku tiang listrik seuketan luhurna aduh alah ayam merebus rasa gajah bawang alah sia kamana wae karep alah ampun naon deui aduh naon aya nog asin gajah segede kumaha capna goblok alah aduh alah aya naon jang naon dah
gajahna datang. Bapak itu teh. Panjang umur gajahna datang. Allahu Akbar. Allah. Nah, ayah gajah tulalena sautet. Tulale teh kuncung. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah karena nasyari aing. Ayah gajah membawa kantong. Rek sekolah PAUD. Sia teh ka aing goblok. Dari bapak. Lamun teu ngagubuk-gubuk kantong mah ka arti ku aing. Di dieu eueuh deui nu ngagubuk kantong nyuat aing. Tapi mah ka gajah. Nah, asa mah kantong. Sekolah PAUD. Naon sia. Aya gajah darah tinggi. Marah-marah. Cuma setruk. Aya gajah setruk kumanya. Tulalena heuras. Nah, ada tulale nu handap gosok. Siapa kemana wae. Alah. Sugan teh wah gawir di dieu. Urang maluak dieu. Caya gawir. Mun ieu was kuring tiga perut kana gawir. Ieu dadang ngadurudun. Ieu gepok jeung teuas we dieu. Dadang ngadurudun. Tiga perut kana gawir. Jadi babak pelur ieu dada. Tiga perut kana gawir. Perih-perih. Nah meuni kieu. Naon merong. Eta sih ngomong dikitu-kitu. Geuleuh kadengena. Ngewa kadengena. Cik, sia teh deges secara bro. Eta ngomong dikitu-kitu. Kacida-cida teuing. Naon? Aya gajah teu turut munding. Bener dah malah gebok boleh dia teras we. Henteu, sieun di si Mabdi mah teu kaget. Nah, teu kaget. Mah kaget abdi mah biasa nu poe jelema nu garoreng mah. Si Haji gaji. Kagara panggil jemput goreng. Daripada si nyebut cangcut ka aing. Si Haji goblok. Inyung kelit jadi si Haji. Amak kuring tidinya si teh nya. Saha teh ya ieu teh? Ngaran kaula teh Lotra Sakti. Kan? Lotra Sakti. Lotra Sakti. Iya. Ayo pengker. Teu aya ngajawab anjing teu. Geuleuh ka si Haji. Nah, jelema nu geuleuh ditanya. Dengikeun da bala. Ieu cek sepuh kapungkurnya ya. Lamun hirup hayang senang, nu pedit bere, nu baeud tanya. Degen gusia. Nu pedit bere, nu baeud tanya, nu bedang unggahan. Kitu. Nu ngahina buruhan. Gusia hayang senang mah hirup. Gajig lah tong dakwah lah. Bila dakwah lagi aing mah insya moal. Paling oge pindah agama. Anu geuleuh mah kitu tong borok ka jelemana ningali senana ge geus geuleuh. Bade ka mana ieu teh? Aula teh bade naroskeun ye. Sa teh? Di si Mabdi ye. Ngaran mah Semar. Semar, sumuhun. Ari eta nu tukang. Abdi bilang, ye. Aliando. Ya anjing, Aliando.
Ali agrem udah jing. Alah atau ali doble. Ali depan tukangna. Abdi ya. Tiap palen. Lain pihak palen siapa pihak jalan tol anjing. Pihak Cipali. Semar, sumuhun. Ai salirah teh bade ka mana kaula teh bade ros ke DT sem. Sem, halo sem. Naroskeun naon? Bade naroskeun dupi Nagara Amarta Palihwana. Nah, teu acan uninga Nagara Amarta Palihwana teu acan. Palai uninga apa nanyakeun kaula teh. Upami palai uninga mah Nagara Amarta teh ieu. Ai. Wih, geus nepi geuning. Jadi ieu teh Nagara Amarta, ieu teh Nagara Amarta. Upami bener di Nagara Amarta kaula beda naroskeun bener di Nagara Amarta teh aya ngaran Gatotkaca. Oh aya di mana? Enakeun. Iya Gatotkaca teh sanes. Atuna Aisyah nanaonan. Buki geuleuh aing ka si eta tah. Halah ya Allah, lamun aya cubluk diaboskeun kana cubluk aing. Aduh. Aya Gatotkaca teh ayeuna teh bade diistrenan. Nyaeta jadi lurah Tamtama Nagara Amarta. Di mana? Cicingna. Nyaeta di Berlajang Tengah. Oh, Pak meureunan. Rek ngawilujengkeun meureunan. Ngawilujengkeun. Meureunnan beureun Gatotkaca pan bade lantik nya meureun Pak mun ondangan meureun dieu teh. Jiga nama solmetna nya. Wilujengkeun. Jadi anjeun wawu ka Gatotkaca. Sanes wawu deui. Upami dipercanten mah jisi abdi teh pawonganana. Sak. Pawonganana. Beneran. Bener siapa pawonganana? Sumuhun. Ya, ini pejakeun ka si Gatotkaca. Ditungguan ku aing. Pejakeun aji. Ditungguan ku aing. Ke naon pokona si Gatotkaca ditungguan ku aing. Bade naon di podaran ku aing. Si goblok. Punten Pak. Naon sih teh? Naon urusanana Gatotkaca jeung si lain? Ai sia naonna? Guruna? Anjing, maunya guruna belang. Lagedu kieu anjing. Ya, lamun mana hayang nyaho Gatotkaca teh murid aing. Kabeneran jeung guruna ku aing dipodaran. Olot aing baheula dipaehanna ku si Gatotkaca ayeuna sia jeung si Gatotkaca dipaehan ku aing. Ayo. Ya, sanajan Gatotkaca weuh di dieu utang pati barepati utang bilang-bilang. Lawan Pak, tuman. Sugan teh kawan geus goblok. Onyeng. Ai. Urang ajat tinul kahayang nyaho saja. Lawan ku sia. Aduh. Kadieu sia kafir. Kasah aja teh. Sia anjing kafir kadieu. Yahudi. Si tukang ngeureurkeun agama. Si tara salat. Si tara zakat. Si tara jumahan. Nyaho di mana si aing tara jumahan? Ya nyaho di mana? Ninggawa di masjid aing. Masjid sia di mana aing di meni je deh. Pokona anu eueuh di masjid aing berarti eta tara jumahan.
kurang ajar ya. Hei, Dah. jik tua tua yang belum. Oh, main muhrim. Tua tua yang saya ingus wudu. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Ieu jelema teh keur ganas yeuh. Keur ganas. Ayeuna ganas kamari mah gedang. Ganas teh galak bergu. Heuh gedang bageur. Ngomong ele. Ieu teh jelema teh keur nguriling nangan tanding anyacang nangan lawan can nyaho digeuti sorangan. Cobaan tasirana tagor kulinyis. Kuat modar. Kalau jahat lu kata kita. Aduh, Kadesya Jumanta. Sia aji. Sia teh nya banget ke Jumanta sia teh. Mana pun aya urang dia Jumanta, paduri teh da ieu Jumanta di dieu. Sia Jumanji. Jumanji mah film aji. Lu teuing sia teh. Jaa. Naon sia Japra. Si Haji. Si Samsudin. Nah Sarkim. Wowo. Si Ulis. Ya. Udah bener teuing sia teh. Udah bener teuing. Arifin. Bina-bina teuing. Naon si Riki. Gelut cai sia beraja.